Salah sahijina kesenian budaya nu kasohor di urang teh nyaeta budaya wayang golek. Golek keeng. Ieu disebatna teh sampurit. Oh, sampurit. Sampurit. Jadi gerakeunna ku ieu ku curug. Nah, jadi bisa kieu teh. Oh, Main boy-boyan. heeh. Main Gatrik. gatrik. Heeh. Engrang. Terus Sondah. main sondah nya baraya sadaya atuh mudah-mudahan urang teh khususna urang Sundanya sing bisa ngamumule kana budaya urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sastra Jingga bersama saya Cumai Dan saya Hudan dan satu lagi Cepot. Pocet. Nah, gitu. Dulur-dulur sadaya, hari ini di konten kali ini kita akan ngobrol santai sambil ngopi. Kita akan bahas masalah, itu masalah sih sebenarnya. Itu masalah, ada lain masalah ya mah. Emang ngobrol biasa we gitu ya. Jadi dulu-dulu semua kita akan mengobrol. Kita akan ngobrol tentang budaya urang, nyata budaya Sunda, khususnya budaya nu aya di Jawa Barat. Atuh tangtu reueus pisan. Lamun urang ayeuna ningali karena sejarah budaya urang, khususnya budaya Sunda, seueur pisan mangumai budaya Sunda teh. Nah, salah sahijina kesenian budaya nu kasohor di urang teh nyaeta budaya wayang golek. Golek keeng. Wayang golek teh nyaeta boneka anu dijieunna tina kai atawa kayu gitu tah sapertina ieu si Cepot. Eta teh pan aya bagian-bagianna. Tah aya ngaranna teh tah bagian-bagian tubuhna teh. Tah dina bagian ieu wayang golek ieu nya. Golek. Dina bagian wayang golek tangtuna ge aya ngaran-ngaranna. Sapertina nu sakanyaho di urangnya. Pami telepat ieu mah para wargi, dulur-dulur. Dina bagian wayang golek teh kabagi jadi 5 bagian. Oh, aya 5 bagian. Aya 5 bagian. Anu diantarana kahiji nyaeta bagian pameunteut, ieu teh bagian kepala wayang, sirah wayang. Terus aya anu kadua teh bagian badan, ieu teh bagian badan wayang teh. Terus aya 2 nyaeta ieu namina teh tuding. Oh, eta tuding. Aya 2 tuding. Ade sing dituding, baling. Itu bagian tuding. Terus ieu lamun disingsatkeun pagi nyepangana, aya anu disebutna teh nu rada nyungcung, lain anu eta nya nyungcung sarua da lamun disingsatkeun aya nu rada nyungcung di urang oge ning. Tang teruskeun. Tah ieu mah kieu tah para wargi nya dulur-dulur sadaya ieu disebatna teh sampurit. Oh, sampurit. Jadi 5 bagian wayang teh nu kahiji pameunteut atawa sirah, anu kadua bagian badan, anu katilu nyaeta aya 2 tuding. Jeung nu terakhir nu kalima aya sampurit. 1, 2, 3, 4, 5 aya 7 ketang. 7. Anu duana ieu bagian panangan. Punten baraya jadi aya 7 bagian. Jadi aja ngagerak-gerakeun wayang teh nyaeta nganggo sampurit. Jangan ngagerakeun bagian kepala ajang paragi nyepengan. Ieu ge dina nyepengan teh aya carana. Emang umay. Tah si cara nyepengan sampurit teh biasana ieu mah nya anu dipikeun nyaho ku sim kuring. Da biasana mah dalang-dalang ge terus ngagaduhan teknikna masing-masing. Ari sim kuring pan lain dalang. Ngan saukur eceuk gitu tah.
cek tinu tos profesional. Ayo urang mah sok resep, ayo urang mah Saukur resep. urang mah resep, beda jeung dalang mah. Ya, mendalami ari simkuring mah saukur resep tapi tina resepna oge urang teh kudu saeutik lobana nyaho. Gitu. Jadi tina nyepengan wayang teh biasana sok aya dina ieu ta 3 bagian non ieu teh. Jari tengah, jari manis sareng kelingking. Kana sampurit. Kana sampurit ieu. Anu 2 ieu kana bagian badan. Fungsina supaya naon tah ieu teh supaya bisa digerakkeun. Anu bagian ieu 2 ieu jangan gerakkeun badan. Tah anu ieu 3 jangan gerakkeun mastaka. Tah. Biasana sok aya modifikasi di setiap wayang teh masing-masing seperti aya wayang calangap anu calangapan. Racing lah ieu mah. Racingna. Tah lamun si cepot aya oge racingna biasana sok kituan teh. Nenggak gitu. Tah ieu teh aya di dieu anu jang paragi ngagerakeun eta anu bagian ngagerakeun nenggak tungkul. Lamun calangap mah bisa na calangapanna ieu teh. Tah kadang-kadang sok nyepeng teh ieu 3 ka dieu hiji tah kana ieu nyepeng ieu atawa tah jadi si ieu teh digerakkeun ku ieu ku curug. Tah jadi bisa kieu teh. Gitu. Tah kitu cenah baraya tuh. Gitu. Tuh aing ngobrol kieu mah panggih pan ilmu nu teu nyaho uing ge jadi nyaho pan gitu. Bener. Jadi jangan malu aya ning paribahasanya. Jangan malu bertanya cenah malu bertanya sesat di jalan kuburan cenah padahal panyasana kan kuburan meureun. Nya. Gitu para wargi bagian-bagian nu aya tina wayang golek gitu. Ieu salah sahiji kaasup kana salah sahiji kesenian budaya urang mei. Para wargi baraya dulur-dulur ulah ku urang pohokeun, ulah dipohokeun ku sabab naon lamun urang non nu urang Sundanya khususna lamun lain ku urang dimumule ku saha deui. Kitu tah sabab cenah saur Bapak Dalang, Bapak almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria, martabat hiji bangsa bisa diukur ku budayana. Lamun budayana geus aut-autan, tangtu bangsa nage aut-autan. Gitu. Sabab emang lamun ningali kana budayanya, urang teh kudu apal kana kasang tukang budaya urang. Sabab lamun urang nyaho kana budaya urang tangtu lagi urang bakal cinta. Cinta ka budaya urang, terus cinta kanu naon ngaranna teh ka daerah urang. Tangtu lagi lamun urang geus cinta ka daerah urang, pasti ka dituna urang teh bakal ngajaga. Panai bahasa deui tak kenal maka tak sayang. Jadi urang kudu kenal heula. Jadi geus kenal pangkarak sayang ka dituna cinta we tuh pan kitu. Bener. Jadi urang teh lamun geus kenal, geus nyaho kana budaya urang, terus urang teh aya rasa cinta kana daerah urang. Supaya naon urang cinta ka daerah urang? Supaya orang teh bisa ngajaga kan ari geus aya rasa cinta, ingin melindungi dan ada rasa memiliki. Gitu. Nah, urang lamun aya daerah urang geus boga rasa memiliki, geus boga rasa cinta, atuh meureun urang teh nu tadina sok micen sampah sembarangan, ku sabab aya rasa cinta, aya rasa memiliki. Tong micen sampah sembarangan. Sabab ieu teh daerah urang, urang kudu jaga. Jeung deui dampakna bakal luas lamun micen sampah sembarangan bakal banjir gitu. Teras kadituna mun urang boga rasa cinta atuh lamun arek ngaruksak lingkungan. Urang teh mikir-mikir deui. Nya ieu teh urang teh tanah urang, daerah urang nu kudu ku urang dijaga, urang boga rasa cinta. Jadi ku urang teh tadina arek dijieun bangunan tapi ieu teh alamnya gitu tah lamun dijieun bangunan teh
kudu dirawat ieu alam teh gitu. Karena ku sabab aya cinta urang ka daerah urang, dijaga kebersihana, dijaga alamna. Kumaha pan ayeuna mah alhamdulillah urang teh boga Bapak aing, boga gubernur anu cinta ka boh ka budayana, boh ka daerahna, boh ka masyarakatna. Alhamdulillahnya baraya urang teh boga Bapak aing gitu ngajaga kana alam gitu. Pan lamun eueuh rasa cinta mah eta Bapak Haji, Pak Haji ya, terus Pak Haji teh, Pak Haji Deddy Mulyadi teh pamit teh aya rasa cinta ka daerahna, ka lingkunganna, atuh moal oge kamari aya nu dibongkar. Benar. Ku sabab aya rasa cinta keun bae teu peduli. Teu peduli eta saha nu bogana. Nu ngarusak alam pokona bongkar. Jeun deui jadikeun alam anu sakuduna kos kumaha eta alam. Kitu baraya. Jadi urang teh kudu boga rasa cinta karena rasa budaya karena kebudayaan urang gitu. Pan budaya Sunda mah luas geuning. Luas. Kitu Mang Umay. Jadi kitu nya. Jadi urang teh kudu ngamumule nya. Ya eta ngamumule. Ngamumule ngan samemeh dimumule pan urang teh kudu kenal heula. Kudu apal heula. Apal teh bahasa ieu mah perkenalan gitu tawanya. Jadi urang teh kenal, engke geus kenal ka ditu pan sayang tah. Mah geus sayang tah, geus sayang ke kana cinta jatuhna. Iya. Geus cileuh dina mata teh apa namanya? Geus cileuh dina mata mah geus moal katingali deui pan. Kitu. Gitu tah. Seperti ayeuna sama dengan program yang akan kita jalankan nih nanti Mengumai. Kita akan membuat program yang namanya Cayang. Cayang, naon cayang teh? Carita wayang. Oh, carita wayang. Saaning. Itu dan ke para wargi baraya sadaya insyaallah pami aya waktos umur atuh urang teh sabari ngamumule kesenian Sunda. Urang teh arek carita-carita tapi ku mediana nyaeta wayang. Yang abi ya, yang abi duaan, abi miluan generasi Mang Ibing lain Mang Kang Peuyeum. Kang Peuyeum tah pokona mah kitu Mang Umay. Jadi tah ayeuna teh pot nya. Pot supaya ngeunaheun ieu mah ya kayak tuh bari ngobrolna yang ngisi cepot. Dengan lebih ngeunakeun ngobrol jeung ente pot nya. Naon Umay? Kadang itu tadi naon nu diomongkeun? Usaha. Eta kudu. Iya. Ngomong naon cenah? Urang teh kudu intina nya intina urang teh kudu ngamumule. Ngamumule naon? Karena budaya Sunda. Karena budaya Sunda. Sunda. Budaya urang. Budaya urang begitu. Atuh pan urang teh beureunan lamun lain ku urang dimumule ku saha deui. Kitu? Bener. Alus. Lanjutkan. Jadi tah urang teh tadi teh cek si cek nu digigireun nya. Sia ieu. Tadi teh cenah. Ieu teh pemimpin utama sekte itu. Sekte. Pemimpin. Kade ulah sia ilu-ilu na sia bahaya. Wing mah moal bilu. Anjir ada teresep kunaon. Lain aing dicecekel dimainkeun terus dibayar henteu. Beli kue dahar sorangan aing teh dibere. Berarti lah urang nawarannya ngopi sorangan. Urang mah nawaran tadi kue pan kan teh. Nyaita gitu. Gitu. Aduh, Gusti nu agung nya. Naon pot? Urang teh kudu aya kesadaran diri karena budaya
Eling bener eling. Bener. Sabab budaya urang teh naon ayeuna ku zaman ayeuna kitu nya budaya urang teh geus rada kagerus ku budaya-budaya deungeun. Deungeun teh naon sih anu teu ngartieun ulah deungeun atuh. Geus kagerus ku budaya-budaya lokal, ku budaya-budaya luar. Budaya-budaya luar. Contona aya we. Kayak pakai baju nu lalajo ayeuna namanya sanajan alhamdulillah aya keneh gitu nu resep kana lalajo wayang. Loba atuh lain aya loba keneh. Tapi kadang-kadang sebagian aya oge anu leuwih resep kana lalajo. Naon eta naon gitu. Aduh kituan eta gitu. Naon ngaranna teh budaya-budaya deungeun lah. Budaya-budaya luar, budaya barat seperti dahareun oge nama dahareun geus loba nu resep kana dahareun luar. Araraneh di ngaranna teh hamburger mah teu wati eta hambur duit ger ya. Gitu. Burger mah eta mah barang lama pot ieu mah nu anyar ieu mah. Naon? Kimchi aja. Eta kimchi cenah pot ayeuna mah terus teh sabu geura sabu ge da di dahar pot ayeuna mah. Baheula mah sabu teh palagi ngikat ieu tah. Sabuk eta mah. Gitu. Loba keneh pot kadaharan ge eta teh. Cek kitu. Panai di Sunda mah aya pot. Liwet cenah tah liwet. Bener dewek resep liwet. Baheula dewek osok ngaliwet digigir digigir sungai walungan jeung babaturan baheula mah nya resepnya. Baheula mah rame pokona baheula mah. Urang teh mawa naon? Kastrol, mawa beas, patungan beas, segelas ewang. Pernah tuh. Gitu. Tapi tuh urang teh sakola teh nya beda. Seumuran ini. Tuh atuh. Beda atuh. Bukannya situ udah 500 tahun umurnya? Enggak segitu, ya. Nah, iya karak lamun kudu dibejakeun mah. Iya karak. Iya mah ngora keneh. Anu nyarita caritana ieu urang pot lain ente dah sia. Gitu. Di antarana pokoknya rahasia. Ulah rahasia eta mah. Balik deui kan tadi cerita ieu, urang rek cerita sakedeung atuh baheula mah urang teh nya jeung barudak jeung babaturan papatungan beas segelas ewang patungan beas terus aya nu mawa teri sasaungan ngaliwet digigir ieu walungan marandi digigir walungan da baheula mah cai lagi geunaheun keneh walungan teh teu cara ayeuna nya ai baheula mah caina teh bersih walungan teh. Terus ai baheula mah urang teh sok bari nguseup geuning bari nguseup baheula mah di walungan teh. Sosialisasina baheula mah antara urang jeung urang teh kabangun. Urang teh jeung babaturan teh bener-bener main boy-boyan. Gatrik. Engrang. Terus sondah main sondah nyawa sondah tuh nyaho nu ancu-anculan teh ya di garis heula di garis heula terus naon deui ting kaleci kelereng loba pokona mah anu dimainkeun ku urang-urang zaman baheula nya loba tapi ningali zaman ayeuna barudak laleutik teh asa geus jarang anu mararaen kitu teh ayeuna lobana naon ayeuna mah lobana geus kana gadget ayeuna mah aya grapot nu anyar naon eta anomali dipusingeun kana sirah aduh pusing bener eta kodong tung sahur bombardiro krokodilo terus teh balerina cappuccino cenah pot assassino
tah eta teh milieur kada tara. Ayeuna kadang-kadang urang kamari gitu nya, kamari aya budak leutik di SD. Heeh. Nempangan eta budak duaan. Heeh. Eta ngan hayu we non ngaranna teh jajampe budak teh. Jajampe teh mah ber patapim oh gitu. Gitu bari leumpang deh. Oh ayeuna mah pot teh. Kerjamanan urang mah naon? Kerjamanan urang mah ye. Lamun leumpangan teh bari nadom urang mah. Bari nadom urang mah baheula nya. Kumaha cing nadomna? Loba ning ayeuna modekeun eling umat. Eta aya terus teh aya deui anu ngadoman rukun Islam ning kararitu. Ya si ngadoman ieu lamun aik magrib teh sok ngadenge teh baheula mah nya. Dasyura bedug batur tanda geus magrib. Ngejak ka urang gerak ka masjid. Tung sahur. Ayeuna tung ayeuna mah hitung sahur we pot ayeuna mah puasana geus lewat. Nyonya sahur deui eta budak teh ayeuna mah bari lompatan. Kitu atuh lamun tinggal kana budaya urang baheula nya kerjamanan urang pas bulan Ramadan, bulan puasa. Ari baheula mah geuning urang teh sok bari lulumpatan ngabuburit. Terus bari mamawa obor. Pernah tuh nyieun dina kaleng. Pernah atuh dina kaleng, terus dina kaleng teh di lilinan. Bari lumpat. Jeun memotoran. Baheula mah aya padahal kumaha eta? Bener bari nyekelan deh gitu tahu nya dijieunkeun setang nih bari jeung motor ge pas bagian we pada badinya tah Bapak RT dikirim imah Pak RT tanda ngepot ceutik pengkolan di dinya teh bener eta ceritaeun baheula nya resep gitu. Tapi ayeuna mah jarang ningali budak ayeuna anu main gatrik mah, anu main sondah mah, atuh puguh eta engkrang mah nya. Karet teh main karet eta. Kaleci. Ayeuna mah lain jarang dah. Teu katingali si ayeuna mah po. Ayeuna mah geus kana HP wae. Da kitu. Jadi urang teh da kitu meureun nya. Urang teh kudu ngebahas-bahas di sejarah gitu buatnya. Seni budaya budaya urang anu baheula geus leungit teh ku urang kudu coba diayakeun deui sabab eta teh kunaon kudu diayakeun deui sabab dina budaya urang teh loba nilai-nilai luhur loba moral tina seperti ayeuna main gatrik main kaleci main enggrang. Modekeun main enggrang lain saukur main enggrang. Eta lamun ditilik-tilik mah eta teh aya keseimbangan. Gitu. Dina main enggrang. Terus teh main karet ayeuna. Gitu. Urang teh aya di dinya olahraga lompat ngajol pot. Bener. Jadi sarehat. Modekeun dina gatrik. Lompatan. Modekeun dina gatrik urang teh kudu mainkeun lemparan. Jadi lemparan tangan urang kudu kuat kitu tah, kudu pas kana si ieu na teh. Gitu. Anu panjangna teh gitu. Jadi pikiran urang oge di ieu diolah. Diolah gitu. Gitu. Jadi main teh teu saukur main we da aya sisi positif anu bisa diambil ku urang pot. Nya kitu. Terus meureunan aya nilai sosialisasina nya urang teh pan meureunan ayeuna mah budak ayeuna lamun ulin nyamper bener ulin mah ngan aya pas bagian ulin masing-masing kana HP ngobrol henteu tapi si kitu pot ayeuna mah anu geus rumah tangga makan keluar dahar kita tarik dahar ke restoran ke restoran ya di restoran teh ngobrol henteu salagi pamajikan ngada ngoprek HP we kitu tah ngareprek HP gitu. Jadi ayeuna mah pot modekeun ngobrol gitu nya kehangatan ayeuna mah di rumah makan ge da lobana diuk mesen caricing we jempe atuh rek naon dari kitu mah nya gitu dipikir-pikir mah
zaman ayeuna dipikir-pikir henteu pikir dirasa-rasa henteu karasa. Malahan pot aya nu saimah. Jadi nyaritakeun batur nyaritakeun uing ya mah ini saimah. Padahal uing teh berbeda kamar gitu nya. Ieu mah di WA pot. Ka urang teh mah cenah pokoknya malam pangbelikeun pempas aya nu kos kitu pot. Padahal saimah eta teh. Padahal mah kering ngagidi geulanya. Kari nyampeurkeun cenah ningang isukna we ku uing teh ditanya. Atuh coba tinggal sampeurkeun we cenah. Uga cenah geus merenah cenah sare. Aing rupa-rupa we aya nu model kitu tah pot. Ieu mah nyaritakeun sorangan, aya nu model kitu. Aya di situ. Udah rata-rata sih aing nama gitu. Geus wegah gitu teh. Matak urang ieu kapikir-pikir ku dewek. Lamun aing nama kapikir. Dipikir-pikir teh kapikir ya nama. Ieu lamun misalkeun heug dibalikeun deui ku Gusti Allah ku zaman baheula. Naon jigana jalma zaman ayeuna mah geus loba nu stres atuh. Budak tina kumaha ieu ayeuna budak baheula Genji meureun Genji ya. Budak Genji ayeuna mah. Ieu baheula mah arek nyeuseum arek kukumbah. Ngagidig heula. Udang isuk-isuk mamawa ember ibu-ibu teh kacai kepancuran ngajar-ajar nyareuseum mah aya anu kukumbah mah aya bari ngarobrol dinya teh ngagarosip gitu. Terus aya oge anu ngamandian budak. Bari ngamandian budak. Ngalacai. Pan ayeuna mah geuninganan. Tapi eta teh ulah salah. Tanaga urang teh kaolah. Jadi disebutna naon olahraga teh. Olahraga subuh-subuh. Dengan tidak sadar. Subuh-subuh setengah biasana teh lamun baheula mah jam 4 teh geus kacarai teh. Balik dicai geus nyeuseuk, geus kukumbah. Subuh teh nepi ka imah geus mandi, subuh teh nepi ka imah, langsung salat subuh. Tah beres salat subuh sasapu, ieu di buruan teh baheula mah. Gitu. Ayeuna mah. Nu mantap baheula mah sarehat. Lempang arek 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, 5 kilometer ge kararuat keneh zaman baheula mah nya. Bener. Tapi coba tingali lamun zaman ayeuna jelema nu leumpang teh pasti geus ngosan. Sabab teu kalatih. Atuh da ayeuna kukumbah oge. Kukumbah yang nyeuseum. Asupkeun kana mesin. Mesin cuci. Tinggal mencet cicing we sare. Main HP. Tapi anger. Capek. Padahal karimin chat. Aya eta. Oh iya. Cuman ayeuna. Bener. Kadang-kadang mah urang ge bingung gitu potnya. Ayeuna mah udang teh lain ger langsung kacai ieu pot. Jadi langsung dengan HP mana HP tinggal di HP. Tinggal lihat status batur atau naon gitu tinggal lihat status batur urang mah keun we atuh urusan manehna nya lamun cara urang mah lain eta ngomong-ngomong ari peci kunaon dimiringkeun ieu teh pot jadi ku sabab lamun dikiekeun tuh temahi ieu teh tuh tingali ka luhur temahi tingalikeun atuh ka ditu tuh lamun dikiekeun teh ka luhur ieu teh mentakan dikiekeun tuh mahi pot bener kieu mah tuh mahi ari kieu mah ngan ari kieu temahi alus da sabab sirahna lain sirah saya bernama Buuk buuk nah ieu teh pot sarua pangkos ieu gitu dah gitu para wargi ieu mah carita lalakon urang nyaritakeun zaman baheula nya zaman da kabayang atuh lamun dibalikeun deui ke zaman baheula urang ngalacai kudu ka walungan. Ayeuna mah tinggal nyetrekeun ge aya. Nyetrekeun ayeuna mah sumur. Nah, tapi zaman baheula mah kararuat fisikna kalatih ku sabab kalatih teh gitu. Mun ayeuna mah geus teu karalatih fisikna teh. Bener. Ayeuna mah jadi lempang ti dieu ka sapedeung oge ayeuna mah geus ngos-ngosan potnya. Nya. Nah gitu Mang Umay para wargi sadaya dulur baraya nu aya di mana wae baraya sastra jingga atuh dina konten nu ayeuna hampura bisi aya kata-kata anu kurang marna kana manah cenah potnya nya sanes cepot
Nama ring. Sorry ai geus kebiasaan ngobrol di cepot kieu. Itu para wargi kadang-kadang jadi kieu geus biasa ngomong jeung si cepot. Urang gede dipohokeun gitu. Urang mah jadi sistemna jadi dunia teh asa milik berdua ai urang malah geus jeung si cepot mah sate geus we eueuh geus we urang mah geus lamun cara bahasa dalang mah aya ngaraga sukma nih wah ngarti teu tah sok aya kitu tah jadi nu lain mah teuing we ka mana aing ngontrak anjing gitu sebodo amat gitu tah pan aya ning nyanyiina lain jeung si cepot kumaha ting anu tadi nu aya kituan poho deui aya teh nyanyina engke lah pokona mah eta mah ya kamu yang kecinta pot lain cok pokoknya begitu lah gitu ya baraya sadaya atau mudah-mudahan orang teh khususnya orang Sundanya sing bisa ngabumule karena budaya orang sabab budaya orang teh nyaeta ciri non martabat hiji bangsa bisa diukur ku budayana. Namun budayana geus agut-agutan maka bangsa lagi bakal agut-agutan. Lain agutan anu ajang reungit. Lain eta mah iklan. Ya. Oke, segitu aja video kali ini baraya sadaya. Atau mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya yang akan kita bahas. Insya Allah kita akan bahas mengenai sejarah, mengenai budaya, dan juga literasi ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para wargi, buat baraya semua, baraya sadayana, khususnya baraya Sastra Jingga. Dan jangan lupa dukung kita terus di channel Sastra Jingga. Jangan lupa untuk like, share, subscribe-nya, komen ya, jangan lupa di komen ya, supaya jadi biar kita lebih semangat lagi baraya. Betul. Oke, Umay. Iya, oke. Jadi segitu aja para wargi. Atur nuhun kasadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.